walidayka wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios Husain, pasa'altu mangkana ros abdi hu ka Ali karamakna Sayyidina Ali an majlisihi tina tempat calikna Nabi. Pakola mangka ngawaler ieu Ali kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layakumu etat teu ngadeg Nabi wala yajlisu sareng teu calik Nabi ila ala zikrin kecuali netepan kana eling wa idzan taha jeung di mana rengse Nabi ila qaumin ka hiji kaum jalasa tah calik Nabi haitsu yantahi sakira lowong bihi kanggo Nabi naon al majlisu tempat calik tara nyedak batur Nabi mah wa ya'muru sareng miwarang Nabi bidzalika kana eta haitsu yantahi bil majlis yu'ti masihkeun Nabi kula julasaihi ka setiap anu calik sarta Nabi binasibihi kana bagiana ieu kulun upami Nabi calik ti payun Nabi nu ngalowongkeun upami Nabi calik milarian tempat nu lowong wala yahsibu jeung teu ngarek kana teu ngitung sahajalisu anu calik sarta Nabi anna ahadan kana sayaktosna hiji jalma akroma eta leuwih mulia alaihi ngelehkeun ieu jalis minhu ti ahad man sajalma jalasa nu calik ieu man hu caketeun Nabi au fawado atawa masrahkeun man hu ka Nabi fi hajatin dina hiji pangabutuh sobaro tasobar Nabi hu ka ieu man hatta yakuna sehingga bukti ieu Nabi wa tegesna Nabi al munsorifu eta anu indit berangkat anhu ti ieu man wa man jeung sajalma saala nu naros man hu kana Nabi hajatan kana hiji pangabutuh lam yaruddu ta teu ngabalik teu nolak Nabi hu ka ieu man illa biha kecuali sartana ieu hajat au bi mausurin atawa ku cara nu sae minal qauli tina ucapan kodua si anyata senang nyenangkeun annasa ka jalma-jalma naon bastuhu jembarna Nabi wa khuluquhu sareng akhlak Nabi pasoro mangka janten Nabi lahum pikeun sahabat aban eta janten rama wasoru jeung jaradi para sahabat indahu disandingeun Nabi bil haqqi dina hak sawaan eta nu sami majlisuhu ari tempat calik Nabi eta majlisu ilmin tempatna ilmu wa hilmin sareng hilim sobar wa hayain sareng isin wa amanatin sareng amanah wa sobrin jeung sobar la turpa'u teu ditarikeun pihi di ieu majelis naon al aswatu pirang-pirang soanten wala tu'banu jeung teu diebrehkeun teu dijelaskeun pihi dina ieu majelis naon al hurumu nu haram wala tunsa jeung teu diulang-ulang falatatuhu
mangka kasalahan nabi muta'adilina di antara muta'adilina dina waktos ngaadilan masihan keadilan balkanu balik tabuktos para sahabat yatafadoluna eta silih unggulan ieu sahabat fihi dina majlis bitaqwa ku katakwaan mutawaddiina bari nu tawado kabeh yuwakiruna ngahormat para sahabat fihi di majlis al-kabiro kanu langkung ageng wayarhamuna sareng mikanyaah sahabat fihi di majlis as-sogiro kanu langkung alit wayu siruna jeung ngaheulakeun para sahabat dal hajati kanu boga pangabutuh wayahfaduna jeung ngajaga para sahabat al-ghoriba ka anu dongkap ti luar jalmi asing ghoriba. Husain cucu na baginda Rasul ti Sayyidina Ali naroskeun pertingkah Rasul nalika aya di majelis takitu kirang langkung gambaranana. Jembar manahna tara wantun ngageser tempat calik nu sanes bahkan mantena nu ngalowongkeun kanggo tempat calik jalmi sanes. Di mana dongkap pangabutuh ti sahabat Rasul tara nyebutkeun henteu tapi di payunan sadayana. Sehingga martabat Kangjeng Rasul di payunan para sahabat diangken janten rama dina pada sok nyumponan kana sagala rupi pangabutuh nu janten murang kalihna. Hadasana saha Muhammad bin Abdullah bin Bazi' hadasana saha Bishr bin Mufaddal hadasana saha Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas qala saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau uhdiya lamun dihadiahkeun ilaya ka kuring naon quraun sapingping domba laqabil tu yakin nampi kaula walau du itu jeung lamun diulem kaula alaihi kana qura la ajabtu yakin nyubadanan kaula karesep nabi. Hadasana saha Muhammad bin Bashar hadasana sa Abdurrahman hadasana sa Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Jabir radhiyallahu an qala Jabir jaa dongkap ni ka kaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa henteu nabi biroki bi baglin eta anu tumpak bigol wala birdaunin jeung henteu tumpak sato anu lain ti tanah Arab. Birdaun teh sato nu lain ti tanah Arab. Tegasna Nabi dongkap ka Jabir teh mapah. Hadasana sa Abdullah bin Abdurrahman hadasana sa Abu Nu'aim an ba'a ngajelaskeun ka kami sa Yahya bin Abil Haisam al-Attar. Qala Abil Haisam sami tunguping abdi Yusuf ka Yusuf bin Abdullah bin Salam qala Yusuf sama masihanami ni ka abdi saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf kana nami Yusuf wa ada sareng nyalikeun Rasul ni ka abdi fi hijrihi dina nahunan nabi wa masaha sareng ngusap nabi ala roksi kana mastaka abdi. Hadasana sa Ishaq bin Mansur hadasana sa Abu Dawud at-Tayalis hadasana sa Rabi wa huwa ari Rabi eta Ibnu Sobih hadasana sa Yazid ar-Raqasyi an Anas bin Malik radhiyallahu an anna nabiyya kana sayaktosna nabi hajja eta munggah haji nabi ala rohli rosin naik onta anu kolot wakoti fatin jeung sartana nganggo buludru kuna bukti kami naro eta ningali kami
samanaha kana hargana ieu qatifah arba'ata darahima opat pirang-pirang dirham hartosna teu nganggo anggean nu mararahal nalika Nabi munggah haji. Palamastawat mangka samangsa papak bihi ka Nabi naon rohilatuhu kendaraan Nabi. Qala tangucap Nabi labbaika nyumponan abdi kana pangulem Gusti. Labbaika nyumponan abdi kana pangulem Gusti bihajjatin kana munggah haji. La sum'ata barinan teu sum'ah eta tetep piha dina hajjah. Wala riya'a sareng teu aya riya eta tetep. Hadasana sa Ishaq bin Mansur hadasana sa Abdul Razzaq hadasana sa Ma'mar an Sabit al-Bunani wa Asim al-Ahwal an Anas bin Malik katambiti Anas anna rajulan sayaktosna hiji pameget khayyaton tukang ngaput penjahit da'a eta ngulem ieu rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul paqarroba mangka nyaketkeun ieu rajul minhu ti Nabi saridan kana kuah alaihi anu tetep dina ieu saridan dubbaun ari aya waluhan kolak meureun duka sayur. Qala ngucap ieu rawi Anas bin Malik pakana mangka buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudu eta nyandak Rasul ad-duba'a kana waluh wa kana sareng buktos Rasul yuhibbu eta mika cinta Rasul mika resep Rasul ad-duba'a kana waluh ageung labu. Qala sa Sabit pasamitu mangka nguping abdi Anasan ka Anas yaqulu Anas pama suni'a mangka teu dipidamel dipikeun kuring naon ta'amun tuangeun akdaru anu akdaru anu masihkeun ala ayyusna kana yen teu didamel pihi dina to'am naon dubaun waluh ila suni'a kecuali dipidamel ieu to'am. Hadasana sa Muhammad bin Ismail hadasana sa Abdullah bin Shalih hadasana sa Muawiyah bin Shalih an Yahya katambiti Yahya bin Sa'id an Amrata qalat an Amrah leres. Kila ditaroskeun li Aisyah ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maza kana naon kana buktos ya malu midamel sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi baitihi di bumina Rasul teh sok damel naon wae di bumina teh. Qalat Aisyah kana buktos Nabi basaron eta jalmi minal basari ti sapalihna jalma-jalma. Yafli ngabersihkeun Nabi saubahu kana anggoan Nabi wayah lubu sareng meres Nabi syatahu kana dombana Nabi wayah dumu sareng ngalayanan Nabi nafsahu kana salira Nabi walahu. Babu Maria babna perkara janu dongkap ieu mah fi khuluqi Rasulillahi dina akhlakna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadasana sa Abbas bin Muhammad ad-Duri hadasana sa Abdullah bin Yazid al-Mukri hadasana sa Lais bin Sa'din hadasani saha Abu Usman al-Walid bin Abi Walid an Sulaiman bin Kharijah an Kharijah bin Zaid bin Sabit qala Zaid dakhala lebet saha nafarun hiji golongan ala Zaid bin Sabit ka Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit teh diabadikeun dina kitab Rohbiyah hiji sahabat Rasul ahli waris.
lamun aya patarosan waris pasti dongkapna ka Zaid bin Sabit. Faqalu mangka nyarios para sahabat lahu ka Nabi, hadis kudu nyarioskeun salirana ka abdi. Faqalu nyarios sahabat hu ka ieu Zaid bin Sabit, hadis kudu nyarioskeun anjeunna ka kami ahadisa Rasulillahi kana pirang-pirang cariosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid bin Sabit, maza kana naon uhaddisu nyarioskeun abdikum ka aranjeun kabeh. Kuntu buktos kuring jarohu eta tatanggi Nabi, pakana mangka buktos Nabi ida nazala di mana lungsur, alaihi ka Nabi naon al wahyu wahyu, ba'asa tahmi warang Nabi ngutus Nabi ilaya ka abdi, pakatabtu mangka nyeratkeun abdi hu kana wahyu, lahu kanggo Nabi, fakunna mangka bukti kami idza dzakarna di mana ingat kami ad-dunya kana dunya, zakaro ta emut nabiha kana dunya ma'ana sarta na kaula, wa idza dzakarna jeung di mana ingat abdi al akhirata ka akhirat, zakaro tah nyarios nabi, zakaro tah ingat nabi ha kana akhirat ma'ana sarta na kami. Wa idza dzakarna jeung di mana emut kami atau ama kana tuangeun, zakaro tah emut nabi hu kana ieu to'am ma'ana sartana kaula. Fakullu hada mangkari saban sahiji uhaddisu eta nyarioskeun kaula kum ka aranjeun kabeh anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik Zaid bin Sabit teh sekpri gitu, sekretaris pribadi Kangjeng Rasul, di mana kenging wahyu langsung ku Zaid bin Sabit diseratkeun, sehingga diakui kapinteran Zaid bin Sabit. Hadatsana sa Ishaq bin Musa hadatsana sa Yunus Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi an Amr ibn al-As qala Amr ibn al-As kana buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbilu eta nyium Nabi biwajihi kana salira, yukbilu eta nampi Nabi biwajihi kana pameunteuna Nabi wa hadisi sareng kana cariosan Nabi, ala asyarril qaumi ka anu panggorengna ti antara kaum, ya ta'allapu merdih nabihu ka ieu kaum bidzalika kana ieu yukbilu, pakana mangka buktos Nabi yukbilu teh madep itu punten, yukbilu madep Nabi biwaji kalawan salila Nabi wa hadisi sareng cariosan Nabi, ala asyaril qaumi kanu panggorengna ti kaum, dipayunan bade nu kumaha we ku Nabi mah, ya talapu merdih Nabi ka kaum bidzalika kana yukbilul wajah, pakana mangka buktos Nabi yukbilu madep Nabi biwajhi ku salira Nabi wa hadisi jeung cariosan Nabi alaya ka kaula, hatta donantu sahingga nyangki abdi ani sayaktosna abdi teh ta khairul qaumi pangsayana di antara kaum. Fakultu mangka ngucap abdi, ya Rasulullah ana ari kuring khairun eta anu alus am Abu Bakrin atawa Abu Bakar, na kuring teh alus keneh kuring atawa alus keneh Abu Bakar. Pedah tadi hatta dzanantu anni khairul qaumi. Faqala mangka ngawal Rasul Abu Bakrin, nyalus keneh Abu Bakar atuh. Fakultu mangka ngucap abdi, ya Rasulullah ana khairun an Umar, ari abdi teh langkung sae tibatan Umar. Faqala Rasul Umar, sae keneh Umar. Fakultu mangka ngucap abdi, ya Rasulullah ana khairun am Utsman, ari abdi teh langkung sae tibatan Utsman.
Pakola Nabi Usmanun saekeneh Usman. Palamma sa'altu mangka samangsana ros abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasodaqo mangka ngalereskeun Nabi ni ka abdi. Fala wadidtu mangka ngarasahan jakal abdi. Ani sayaktosna abdi. Lam akun eta tebuktos abdi saal tu eta naros abdi hukana nabi lah geus moal nanya deui kitu mah da geuningan salah sangkaan kuring teh. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id hadatsana sa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas khodamtu ngakhodim abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina dina salami 10 pirang-pirang tahun. Pantes Anas bin Malik jadi rujukan tina hadis ngahodim ka Nabi oge 10 tahun. Pamakola mangka teu nyarios Nabi li ka abdi uffin kana cariosan nganyerikeun qotun sama sekali. Wa makola jeung teu nyarios Nabi li saein kana hiji perkara. Sonatu nu midamel abdi kana se tara gurah geureuh nu dipidamel tingkeun we ku Nabi teh sina dipidamel ku Anas bin Malik. 5 sonata karena naon midamel Gusti midamel anjeun hu kana se tara pernah naros keur gawe naon euy geuningan gawe kitu nah tara kitu Rasul. Wala jeung teu lisain kana hiji perkara taroktu anu ninggalkeun abdi hukana se lamun abdi ninggalkeun tara gurah geureuh 5 tarokta karena naon ninggalkeun anjeun hukana se kunaon teu dipigawe tara kitu Rasul mah kahodimna padahal mah. Wa kana sareng buktos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta min ahsanin nasi tipang sae-saena di antara jalmi naonana khuluqon akhlakna. Wala masistu jeung teu ngantelkeun abdi khozzan kana kain. Wala hariron jeung teu kana sutra. Wala syai'an jeung teu kana perkara kana nu buktos ieu se aliyana eta langkung leuleus min kafi Rasulillahi tinimbang dampal panangan Rasul. Kain oge eleh lembutna, sutra oge eleh ku lembutna dampal panangan Rasul. Wala syamamtu jeung teu nyium kaula miskan kana minyak kotun sama sekali. Wala itron jeung teu kana parfum kana nu buktos ieu itron atyaba eta leuwih seungit min aroki Rasulillah tinimbang kesangna Kangjeng Rasul teu pernah mendaki hiji minyak oge anu langkung seungit tinimbang kesangna Kangjeng Rasul. Subhanallah. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdata huwa ari ieu Ahmad eta ad-Dhabiyu wal makna sareng ari makna wahidun eta nu sahiji. Qala ngucap ieu Qutaibah sareng Ahmad hadatsana Hamad bin Zaid an Salmin al-Alawi an Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Rasul annahu sayaktosna Anas kana buktos Anas indahu kana buktos indahu eta tetep disandingeun Nabi rajulun ari aya pameget bihi sartana Nabi asaru sufrotin ari tapak minyak qala Anas wa kana jeung buktos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layakadu hampir layakadu yuwajihu hampir temendakan Nabi ahadan kahiji jalma bisain kana hiji perkara yakrahu numi kangewa Nabi hukana se palamma qoma samangsa ngadegna Anas
Qala tangucap Nabi liqaumi ka kaum lau qultum lamun nyarita aranjeun kabeh lahu ka ieu jalma rajul teh yada utah ninggalkeun rajul hadihi sufrata kana ieu seseungitan. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Muhammad bin Ja'far hadatsana sa Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Jadali wasmuhu ari jenengan Abi Abdillah eta Abdu bin Abdin an Aisyah ta katambiti Siti Aisyah anna sayaktosna Aisyah qalat Aisyah lam yakun tebuktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan eta nu awon wala mutafahisan jeung teu ngantep kana awon wala sokhoban teu ngaluarkeun soanten tarik wala sokhoban teu ngaluarkeun soanten tarik bil aswaqi di pirang-pirang pasar wala yajzi jeung teu ngabales Nabi bisaiati ku kaawonan as-sayi'ata kana kaawonan nyaah kanu geuleuh Nabi walakin ya'fu tatapi nangahapunten Nabi wa yasfahu jeung musafahah Nabi sok sanajan ka jalma nu ngewa ka mantenna tetep Nabi mah nyaaheun. Hadatsana sa Harun bin Ishaq Al-Hamdani hadatsana sa Abdatu an Hisam bin Urwah an Abi katampi tiramakna ieu Hisam an Aisyah ta katampi Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah ma doroba teu neunggel saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi ku pananganna Rasul sayan kana hiji perkara qattun sama sekali ila ayyu jahida kecuali yen jihad Nabi fisabilillah di jalan Allah teu pernah nganeunggel kecuali nalika keur perang wala doroba jeung teu pernah neunggel Nabi khodiman ka pembantu awi mro'atan atawa ka istri. Hadatsana sa Ahmad bin Abdat ad-Dhabi hadatsana sa Fudail bin Iyad hadatsana sa Mansur aniz Zuhri an Urwata an Aisyah taqalat Aisyah ma ra'aitu teu ningali abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiron kana ngabales min madlamatin tina kadoliman dulima nu didolim Nabi ha kana madlamah qotun sama sekali tara ngabales Nabi malam yuntahak salagi teu ngahina ieu jalma min maharimillahi tina pirang-pirang kahormatan Allah naon sayun hiji perkara faidan tuhika mangka di mana dihina min maharimillahi ta'ala tina pirang-pirang kahormatan Allah naon sayun hiji perkara kana tahbuktos Nabi min asyaddihim tina pang bangetna di antara jalma-jalma Bizalika dina ieu maharimillah naonana godoban ambekna lamun geus musik-musik kana kahormatan Allah nembe Nabi ngambek wa ma khuyyira jeung teu dipilih ieu wa ma jeung perkara khuyyira nu dipilih ieu ma baina amroini di antara dua urusan ilah taro kecuali milih Nabi aisarohuma kana pang entengna ieu amroin malam yakun salagi teu bukti ieu emak saman eta dosa Nabi sok milih anu langkung enteng. Hadatsana sa Ibnu Abi Umar hadatsana sa Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Urwata an Aisyah radhiyallahu an qalat Aisyah ista'zana nyuhunkeun widi saha rajulun hiji pameget ala Rasulillah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sareng ari kaula saur Siti Aisyah ingdahu eta tetep disandingeun Nabi. Faqala Nabi bisa
kacida gorengna sa ibnul asyirah au akhul asyirah atawa dulul asyirah. Summa azina teras ngawidia nabi hu lahu kai rajul. Palamma dakhala mangka samangsa lebet rajul alana tah leuleuy nabi lembut nabi lahu ka rajul alqaula kana cariosa. Palamma kharaja mangka samangsa kaluar ieu rajul qultu tah ngucap abdi ya Rasulullah kulta ngucap salira makana perkara kulta nu ngucap salira summa alanta teras leuleuy salira lahu ka rajul alqaula kana cariosa kunaon meuni lemah lembut pisan Rasul teh. Pakola mangka ngawal Rasul ya Aisyah inna min syarrin nasi sanyanati panggoreng-goreng na jalma man eta jalma tarokan ninggalkeun ieu man tarokan ninggalkeun ukaman sana su jalma-jalma awada tawa ngantep uka ieu man saanna su jalma-jalma ittaqa'a uhsihi karena sieun jahatna ieu man. Hadasana Sufyan bin Waqi hadasana Jumai ibnu Umar bin Abdurrahman al-Ijli an ba'ana ngajelaskeun ka kami saha rajulun min Bani Tamim min wuldi Abi Halah ti putrana Abi Halah zauji Khadijah tegasna carogena Khadijah wayukanna jeung dilandi ieu Abi Halah Aba Abdillah ku Aba Abdillah ani beni ti putra li Abi kagungan Rama li Abi Halah kagungan Abi Halah Anil Hasan ibni Ali katambiti Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajah radhiyallahu anhuma qala Ali qala Hasan qala saha Al Husainu gitu qala sal Husain bin Ali Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali sa'altu naros abdi abi karama abdi ka Sayyidina Ali berarti ansirati Rasulillah tina perjalanan Kangjeng Rasul tina cerita Kangjeng Rasul pi julasaihi dina ngariungna Kangjeng Rasul. Pakola mangka ngucap Sayyidina Ali kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisri eta nu manis wajahna sahlal khuluqi nu lembut akhlakna layyinal janibi anu lembut budi pekertina laisa sanes nabi bifadin eta anu bengis wala ghalidin jeung sanes anu kasar wala sokhoin jeung teu tarik nyariosna wala fahashin jeung teu laku awon wala ayyabin jeung tara nyela wala musyahin jeung tara kikir yataghafalu ngantep nabi amma tina perkara la yastahi anu teresep nabi wala yu'yisu jeung tara mutus asa ke nabi minhu ti jalma rojihi nu ngarep-ngarep ieu man wala yukhayyibu jeung tara nolak nabi pihi dina perkara tawa di jalma qad taroka nyata ninggalkeun nabi nafsahu kana dirina nabi min salasin tina 3 perkara almaroi tegesna ngabantah nabi matara ngabantah di kupingkeun dugi kareng saheula curhatan sahabat teh wal iksari jeung sombong tara nabi mah wama jeung perkara layakni nu teu manfaat ieu mah ka nabi eta nu sok dikantunkeun tu nabi ngabantah sombong sareng
perkara nu teu manfaat. Wa taroka sareng ngantunkeun Nabi annasa ka jalma-jalma min salasin tina 3 rupi. Kana buktos Nabi la yazummu tara nyela Nabi ahadan ka saurang oge. Wala yaibu jeung teu ngisinkeun Nabi hu ka ahad. Wala yatlubu jeung tara nyuprih Nabi auratahu kana aibna ieu ahad. Wala yatakallamu jeung tara nyarios Nabi illa kecuali bima dina perkara roja anu miharep Nabi sawabahu kana ganjaranana ieu emak. Wa idza takallama jeung di mana nyarios Nabi atroko ta tunduk saha julasauhu pirang-pirang anu calik jeung Nabi. Diregepkeun ku para sahabat teh. Lain hees tungkulna teh. Kaannama saperti yen sayaktosna perkara ala ruusihim tetep pirang luhureun pirang-pirang mastakana julasa at-toiru ari manuk sapertos ditindihan dina pada tungkulna. Kemudian faida sakata di mana repeh Nabi takalamu nembe nyararios para sahabat tarawantun megat cariosan Nabi. La yatanaza'una teu debat para sahabat ingdahu disandingeun Nabi. Al hadisa kana cariosan. Waman jeung sajalma takallama nu nyarios man ingdahu disandingeun Nabi. Ansotu tah merhatikeun para sahabat lahu ka ieu man hatta yafrugha sehingga ngarengsekeun ieu man kana kalam. Hadisuhum ari cariosan sahabat ingdahu disandingeun Nabi eta hadisu awalihim cariosan nu paling utama ti sahabat tegasna bahasana pangsaena. Yadhaku gumujeng Nabi mimma tina perkara yadhakuna anu gumujeng para sahabat minhu tina emak. Wa yata'ajjabu jeung kaget Nabi mimma tina perkara yata'ajjabuna anu reuas para sahabat minhu tina emak. Wa yasbiru sareng sobar Nabi lil ghoribi kajal minu asing alal japwati kana kasar fi mantikihi dina cariosan ieu gharib wa mas'alatihi jeung patarosan ieu gharib. Sok sanajan asing bari kasar nyariosna tetep we dipayunan. Hatta ingkana dugi kai lamun buktos. Dugi kayen buktos saha ashabuhu para sahabat Nabi layas tajlibuna yakin ngarasa bungah itu sahabat. Wa yaqulu sareng ngucap Nabi Ida ra'aitum di mana ningali aranjeun kabeh toli bahajatin ka anu nyuprih pangabutuh yatlubu nu nyuprih ieu si talib hak kana hajat fa'arfudu mangka kudu ngabantu aranjeun kabehu ka ieu talib walayak balu jeung tara nampi Nabi asana kana pangalem illa min mukafiin kecuali ti anu pantes wala yaqta'u jeung tara megatkeun Nabi ala ahadin ka hiji jalma hadisan nu nyarios ieu ahadhu ka Nabi hatta yajuza dugi kayen ngaliwat batas ieu hadis fayaqta'a mangka megat nabihu kana hadis binahyin kalawan larangan au qiyamin atawa ngadeg tegasna ninggalkeun mun cariosanana kaliwat batas nembe ku Nabi diwagel salagi can kaliwat batas mah ku Nabi dikupingkeun teras dugi karengse. Hadatsana sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Abdurrahman bin Mahdi hadatsana sa Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala Muhammad sami tunguping abdi
Jabir bin Abdillah ka Jabir bin Abdillah yaqulu Jabir masuila teu ditaros saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayan kana hiji perkara qattun sama sekali. Faqala teras nyarios Nabi la kana lapad la. Tegesna teu pernah nyarioskeun henteu Rasul mah setiap nu naros pokona ditedunan ku Rasul. Hadasana sa Abdullah bin Imran Abul Qasim Al-Qurasyi Al-Maqi hadasana sa Ibrahim bin Sa'din an Ibni Syihabin an Ubaidillah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas kana buktos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi eta pemurah di antara jalma-jalma bil khairi kalawan sae wa kana sareng buktos Nabi ajwada eta pemurah Nabi makana perkara yakunu nu buktos ma fi syahri ramadhana dina sasih Ramadan hatayan salikh sehingga narima kabuka ieu emak payati mangka dongkap hi ka Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril faya'ridho mangka ngupingkeun Jibril alaihi ka Nabi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an fa idza laqiya mangka di mana nepungan hu ka Nabi saha Jibrilu Jibril kana tahbuktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada eta pemurah Rasul bil khairi kalawan sae minar rihi tinimbang angin al mursalati anu berhembus langkung lembut tinimbang angin nu ngahembus. Hadasana sa Qutaibah bin Sa'id akhbaro ngabejakeun kaula sa Ja'far bin Sulaiman an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas kana buktos sahaan nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru eta teu nyimpen Nabi sayan kana hiji perkara ligoddin pikeun poe isuk enjing da aya jatah rezekina nu ayeuna mah sok we jeung ayeuna. Hadasana sa Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini hadasani saha Abi bapa kuring an Hisam bin Sa'din an Zaid bin Aslam an Abi katampi tiramana Zaid an Umar bin Khattab katampi Umar bin Khattab radhiyallahu an anna rajulan kana sayaktosna hiji pameget jaa dongkap Rasul ila Rasulillah menuju Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasala teras naros ieu rajul teh ka Nabi ayo tia kana yen masihan Nabi hu ka ieu rajul faqala saha Nabi ma teu ing eta tetep disandingan kuring sayun ari hiji perkara walakinibta tatapina kudu meuli anjeun alaya ka kaula paida jaa mangka di mana dongkap ni ka kaula naon sayun hiji perkara kodo itu tah nyumponan kaula hu kana se faqala sa Umar ya Rasulullah qad a'taita nyata masihkeun salira hu ka itu rajul pamakallafa mangka temerdih ka anjeun ka salira sa Allah Gusti Allah makana perkara la takdiru nu teu kaduga anjeun alai kana emma fakariha mangka mika ngewa saha annabiyyu kangjeng Nabi qaula Umar kana cariosan Sayyidina Umar Pakola mangka nyariosa rajulun hiji pameget minal angsor ti golongan angsor. Ya Rasulullah anfik mugi kersana inpakeun Gusti. Wala takhob jeung teu kedah sieun salira min dzil arsy ti zat anu nguasaan aras. Iklalan kana jadi kurang. Patabas sama mangka mesem Nabi. Mangka mesem saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uripa. Jeung diuninga pi wajihi dina rarai Nabi naon al basyru rasa bunga
liqaulil ansori karena cariosan kaum Ansor. Sumakola teras nyarios Nabi bihaza kana ieu umirtu diparentah abdi. Hadatsana Sa'ali bin Hujrin akhbarana Sa'syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubayyi binti Muawwidh bin Afra'a qalat Rubayyi ataitu dongkap abdi an nabiya ka Kangjeng Nabi bikinai kalawan sabaki min rutobin tina korma base wa ujrin zubbin jeung bonteng anu halus fa'ato mangka masihkeun Nabi nika kuring mil akafihi kana sapinuh dampal Nabi hulliyan kana perhiasan wadahaban sareng kana emas. Rubayyi masihan bonteng sareng sabaki korma baseuh ku Nabi dipasihan deui sakepeul perhiasan jeung emas. Hadatsana Sa'ali bin Hasyram wa ghairu wahidin jeung salian tinu saurang qalu ngucap sadayana. Hadatsana Sa'isa bin Yunus an Hisam bin Urwah an abihi katambi ti ramakna Hisam an Aisyah katambi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anan nabiyya kana sayaktosna nabi yakbalu eta nampi nabi al hadiyata kana hadiah wa yusibu sareng ngabales nabi alaiha kana hadiah jalmi nu maparin sae ka nabi diupah ku nabi dibales ku kasayan deui wallahu a'lam bishawab. Rabbana